Nah saya teh Pak RT reka mana aing Pak RT kaula reka masjid ya Pak RT kedeng meme mana ka masjid gua aing tanya heula mana ka masjid waya gerek naon teh salat naon salat subuh mun bener sia teh rek salat subuh gua aing tanya cek sia teh salat subuh bara rakaat 2 rakaat wah mending balik jeung aing teh kunaon kitu aing nyebut opat titah balik komo sia nu 2 saeutik mabok mah nyusahkeun emang nage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ti jaga bita nu ngajawab salam mudah-mudahan sing harasil cita-cita. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Eta nu amina paling bedas paling loba hutangna. Alhamdulillah. Waduh loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zi'anna al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah al-hadis ila akhiril hadis wa qala aidan al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li aglihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersana pamandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat kersana guru orang sadayana pangarsa Kang Ustad nu puji sim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat wabil khusus kersana guru orang sadayana kasepuhan orang sadayana nyatana guru sim kuring pangarsa Abah Kiai Arif nu puji sim kuring dipihormat oge teh kalangkungan salaku ketua MUI kersana Bapak Ki Ahmad Jazuli nu puji sim kuring dipihormat oge teh kalangkungan kakersana Bapak Ki Abdul Hani nu puji sim kuring dipihormat oge teh kalangkungan kakersana Bapak Ustad Om Madromi nu puji sim kuring dipihormat loba amat ieu di kita ngabsen ini. Oke teh kalangkungan kakersana Bapak Ustad Oning Sahroni nu puji sim kuring dipihormat oge teh kalangkungan teteh ustazah nu tadi memberikan mauidatul hasanah nu kahiji urang doakeun mudah-mudahan para kiai para ajengan para santri khususna sing tarambih-tambih manfaat ilmuna oke sing tambih-tambih barokah kahirupanana sing diharasilkeun para santri sadayana cita-citana amin ya rabbal. Aparatur pamarentah nu puji sim kuring dipihormat keresana Bapak Kepala Desa Jagabita nyatana Bapak Acep Humaidi urang doakeun mudah-mudahan ieu Bapak Kades dina raraga ngaheuyeuh dayeuh walakana desa sing kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Oke kalangkungan Pak RW Pak RT nu puji sim kuring dipihormat mugia sadaya pamimpin ti RT sampai presiden sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Wabil khusus kakersana sahibul hajat nyatana sahabat saya yaitu Bapak Uding Baharudin. Alhamdulillah sim kuring tiasa patepung lawung pamprok johok langsung dipanggil ku anjeuna. Biasana anjeuna sebagai sahibul wasilah sok ngamanggil sim kuring ka lembur-lembur batur ayeuna kakara ka lemburna sorangan. Ya ge lamun cek paribasa mah aing mah jadwal pemerkosaan ieu teh.
Aing tos saya cara kemarin karak balik teh tadi ke jam 3 karak balik di Jawa Tengah Brebes. Jadwal kita lebaran hari Sabtu, Minggu malam Senin saya jadwal 4 hari di daerah Jawa Tengah. Kajian tenanya ge ku aing dibejaan intina mah. Aing empat nelpon wae ka sim kuring, Kang wayahna udah aing mah mun tengah hargaan Mang Uding. Jujur saya masalah jadwal kuduna pentingnya dijaga baya. Kan ku sabab dijaga baya acara penting ieu. Rek naon aing jauh-jauh ka ditu. Mending ka dieu jelas na janjing babaturan ge akrab anjeunna mah bager janji ka sim kuring balik rek mere amal ibadah. Sama amplop ae pikiran anak. Saya mah jeung CS, saya dengan Mang Uding itu sahabat dekat seperti Jin dan Jun. Jadi aing Jun mainna Jin. Orang doakan mudah-mudahan Mang Uding jeung Teteh Sumiati mudah-mudahan sing barokah hajatna amin. Sing hasil maksudna amin. Apa yang disedekahkannya mudah-mudahan jadi ladang ibadah malam mandar menang balasan yang berlipat ganda amin ya robbal. Tapi khusus takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, tos dihin pinas dikersah yang dat Allah nu maha suci. Alhamdulillah ya tuang putrana Bapak Baharudin sinarang Teteh Sumiati nyatana jenenganana poho deui. Oh aya tuh ngaranna di dieu tuh Irgi Bakhtiar. Masyaallah cek Bapak Acep teh mah ieu ngaran pejabat. Bapana jadi ustad, anakna jadi pejabat, kawin jadi rakyat tah gitu tah. Mudah-mudahan sing barokah hirupna amin. Ieu murang kali bade dihitan dinten Sabtu muga-muga sing disalametkeun ku Allah. Sing diyakinkeun hatena sabab kadang-kadang lamun jelema teh semangat dihitan dauhna we nya masyaallah pas prakna rada hese. Tapi insyaallah keur nu ayeuna mah moal kos kitu da ayeuna mah geus ku naon ngaranna ku laser disuntik baal beda jeung urang baheula keleutik kuat beak lato-lato aing dicekelah di rejeng baheula ayeuna mah henteu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan ieu Irgi sing nyaring pikirna sing cerdas akalna sing jadi murang kali anu soleh amin. Murang kali nu baktos kanu janten ibu ramana baktos kanu janten warga-wargana oge janten murang kali anu turut tumut ke ajaran Allah jeung Rasulna amin ya robbal. Dan ini Irgi mudah-mudahan dijadikan anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama amin ya robbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana. Aing mah mani aneh aing mah mani nu hajatan mani nu nyorot ka aing. Padahal mah mani nu hajat mah cicing aja dog di ditu. Kaya ian bolosot ka iana cenah main kikieu we ngintip wae ka aing teh nya. Di baheula. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka warga masyarakat leles jaga bitanu jauh ngajug-jug nu anggang dararatang malah nu deukeut sanajan beres hujan tata dikeneng geus ngaralet. Mudah-mudahan nu hadir sing para ranjang umur sehat wal afiah jiwa sinarang raga sing dihampura sadayana dosa sing dihasilkan kabeh cita-cita amin ya robbal. Tak lupa sahabat saya, anak-anak saya, yaitu anak-anak hadroh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya barudak hadroh sing tarambah manfaat ilmu amin. Dengan lantunan sholawat yang mengantarkan umat cinta terhadap baginda Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teka langkungan ke tukang sound system operatornya yang sangat luar biasa. Urang doakan tukang salon sing asup ka surga. Jeung salon-salonna amin. Ya robbal. Supados tanyang kolong kana waktos ngatanggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana ngan satacan sim kuring ngadadarkeun tutungku sing ati anu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di Jujug Anggang di Teang sim kuring ti Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong daya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring apal leles jaga bita parung panjang daerah santri loba para kiai sim kuring seja datang silaturahmi nu dipamrita aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang milik dan rizki amin. Dumasar kanal ieu hampura bisina dina nggoning cumares ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak nanyap cuman taka kasar basang katur gariha bisi ceramah sim kuring panjang mantak nyugak pondok mantak nyogok maur saur bahe carek agun cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura nu teu para dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah. Ibu bapak jamanu ku Allah muliakeun lamun heug Mang Uding sinarang Teteh Sumiati kurang taros babarengan dina wengi ayeuna
ngayakeun acara walimatul khitan tasyakur bini mah tuang putrana hoyong dihitan hayang disunatan dulur naon kahayang Mang Uding jeung Teteh Sumiati teh ngundang urang teh naon pasti hayangna hayang bantos doa ti urang sararea maka gelarna wengi ayeuna Mang Uding sinareng ka Teteh Sumiati teh nyatana sohibul hajat jelema nu keur boga pangabutuh butuh naon butuh doa ti urang balarea jang saha khusus jang keluargana khusus kanggo tuang putra nu bakal disundatanana mulah mandar sing dilancarkeun dugi kana waktosna amin ya robbal alamin. Naon deui doana dulu jamaah sadaya pasti Mang Uding jeung Teteh Sumiati hoyong didoakeun supaya jang irgi teh jadi jalma anu bagja jalma anu bager dunya jeung akhirat insya sabab lamun heug urang pikir bolak-balik papa dirasa-rasa teu aya indung bapa nu hayang anakna cilaka boh dunya boh akhirat betul. Sugan ayah orang jaga bita orang leles kolot rada geblek nyunatan anak ngadoa ya Allah ya Robbana anak abdi geus disunatan balangsakeun we aya moal kolot ngadoakeun kitu ka anak paribasa kunyahna indung bapa kanu jadi anakna kajen teuing indung bapa hirupna lieu eueuh ragap tayana teh semplek nicak semplak keurepakeun pusat ban kokoronya so balangsa krasa hirup di dunya indung bapa mah kajen jadi jelema teu boga ge nu penting anak mah jadi jelema nu bagja betul paribasa kajen teuing indung bapa tukang doraka ari anakna mah pasti dididik supaya jadi jelema nu bertakwa betul. Sugan ayah di dieu bapana punten bisi aya tukang mabok tukang ngarojok liang orok tukang morosotkeun androk penting-penting balik beler mabok ka imah datang anjing pokona main sok agana nu macam-macam ka aing didodet kabeh ku aing bener aing mah demi Allah eta subuh-subuh datang heuh mabok sok ngariweukeun baturnya datang subuh-subuh ka pendak jeung pangarsa guru urang sadayana dulur jamaah sadayana nya kersana Abi Kiai Arif cek Abi Kiai Arif teh bujang Kang di mana mabok lain kamu nanya kamu bertanya-tanya aku kasih tahu ya dan sia ka aing cek Kiai Arif teh sia mabok lain alah gitu Kiai rasok sudon wae pasnya bener mabok teu mabok ieu Kiai saya ka mana ayeuna rek milu Kiai Kiai ka mana wing mereka masjid atuh wing ge milu ke heula cekna Quran mah jalma nu keur masih kena sakalor ulah waka ngadeukeutan imah Allah sancan sadar bari jeung beres heula bersih heula maksud Kiai ulah waka ka masjid sia mandi heula balik ke ditu teu mabok ieu hip aing mah bener teu sopan sia tah dasar keur mabok punten Kang Kiai Arifnya mun bener sia teu mabok ku aing tanya sia rek milu jeung aing arek aing mah salat subuh sarua aing bener sia teu mabok salat subuh bara rakaat 4 rakaat bos wah bener mabok sia balik teu mah bener nyerahkeun balik ieu mang anu mabok teh Pak Kiai Arif terus ka masjid di jalan ka pangge RT Pak RT rek ka mana dibalas RT kamu nanya goblok kena virus kabeh saleles ieu nya nah saya teh Pak RT reka mana aing Pak RT kaula reka masjid ya Pak RT kedeung meme maneh ka masjid gua aing tanya heula maneh ka masjid waya gerek naon teh salat naon salat subuh mun bener sia teh rek salat subuh gua aing tanya cek sia teh salat subuh bara rakaat 2 rakaat wah mending balik jeung aing teh kunaon kitu aing nyebut opat titah balik komo sia nu 2 saeutik mabok mah nyusahkeun emang nage datang ka imahna beledak buka anak nanggeus make sarung di gero anjang aya kamhil naon Pak adieu ngobrol kunaon Pak ya haina mah sudah waktunya kau mengetahui semuanya kunaon Pak kieu-kieu ge mun sayang nyawa aing rampok bang hebatna dijaga bita aing kitu Pak si anak aing laki-laki hiji-hijinya teruskan perjuangan aing rek pensiun ramaikan kasana perampokan dijaga di bita ini aya moal kolot nu kitu ka anak aya moal sanyana kolot tukang doraka pasti mengharapkan anaknya jadi jalma nu takwa betul maka Mang Uding teh Sumiati ge sami lamun heug ditanya hayang naon jang irli teh supaya naon didoakeun kieu teh supaya jadi jalma anu dipikarido ku Allah Subhanahu sabab mun hayang boga anak kitu pamentana ece
ulah minta waka kasep heula, ulah waka minta geulis tinggal itu Nabi Zakaria saat ingin mengenai keturunan bagaimana surat Maryam nyaritakeun. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi sakiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Tingali dulur jamaah sadayana Nabi Zakaria nalika hayang boga turunan minta ka Allah Gusti, lain nu kasep nu kaula penta, lain nu geulis nu kaula penta, lain nu bunceleit loba duit luhur kuta gede dunya bro dipantau bro di jerung leuyah di tengah imah gedong sigrong hadedang resep nembok digigir garasi mercy di tukang kolam renang di hareupat mana curcor caina herang, lain nu kitu Gusti nu penting mah waja'alhu rabbi radiya. Gusti ngajadi kejaga pianakeun abdi teh jalma anu diridoan ku Gusti. Lamun geus diridoan ku Gusti Allah marek jadi tangtara nu diridoan ku Allah, rek jadi pejabat nah diridoan ku Gusti Allah, rek jadi patani nu diridoan ku Gusti Allah, kitu deui jadi santri jadi kiai santri nu diridoan ku Gusti. Sabab cek ulama anak teh jamaah sadayana adalah titipan amanah eta pangarsa kang uding, amanah itu bisa membahagiakan juga bisa menyengsarakan. So kamari usum lebaran loba orang jaga bita anu pendatang misalkan rek balik heula ka luar kota, rek balik heula ka Jawa nyetipkeun ka RT misalna datang ka imah Pak RT, saya dengan suami mau pulang ke Jawa Timur, saya titipkan motor di rumah Pak RT ya, saya nitip Pak RT wayahna jagaan motor abdi balik di Jawa Timur ya jelema barang ditingali motorna eueuh banan sabelah sewoteun moal lamun geus sewoteun nyarekan moal boboro rek mere oleh-oleh jeung mere buruh ngajagaan anak ka RT nu aya diomongkeun ampun eta RT puji mah bansos dibagikeun ban aing dileungitkeun eta ngaranna manusia lamun geus kecew. Begitupun anak adalah titipan, tapi lamun Pak RT bisa ngajagaan eta motor saminggu ieu jelema balik ka Jawa barang balik deui cek Pak RT wah ngebul dielapan wah kotor dikumbah heula bahkan dirapi-rapi ku Pak RT ternyata barang didatangan diteangkeun ku nu bogana ieu motor geuning Pak RT malah leuwih alusnya Pak RT nya. Masya Allah nuhun Pak RT saya mau mengambil hak saya motor titipan saya tak ieu jang beli rokok Pak RT 30 tahunan minimal kos gitu lamun nitipkeun bugaheun. Begitupun anak titipan ti Allah, anak ieu bisa jadi 3 perkara. Yang pertama atuun untuk orang tua, yaitu menjadi musuh indung jeung bapana. Mana dawuhan Allah na Al-Qur'an jelas, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum wadu'an lakum. Hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu, wa auladikum dan anak-anakmu aduwwan lakum, itu bisa menjadi musuhmu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Tuh dulur jamaah sadayana, tuh akang bapak punten urang salaku pemimpin rumah tangga ternyata boga anak jeung pamajikan sing horeng aya anak pamajikan nu nyelakakeun urang jaga di hareupeun Allah. Di dunya geus mah nyitah ka urang usaha, di dunya mah geus wajib dinapakohan kudu jadi salaki jeung nu jadi bapana. Ternyata di akhirat malah nyelakakeun daek Pak jadi salaki dicilakakeun ku pamajikan. Ngeunah wae cek salakina teh peje aing di dunya diripuhkeun. Hayu di ditu saya menyusahkeun wae. Tendang wae pake ayeuna keneh. Naudzuh. Anak nu mana Kang? Pamajikan nu mana Kang? Anak pamajikan nu teu daraek ibadah ka Gusti. Di dunia yang sarakeun ieu mah budak, di akhirat nyilakakeun. Bu, budak sakola Masya Allah. Ahlak teu aya da teu dididik ku ilmu agama baik sakola tas dialungkeun syuh culegeh baju kokotoran hujanan pan usum hujannya jalanna oge ada henteu aing mah teu ngomong nya wayana we mah uding mobil aing kotor kitu kudu steam diangkat eta mah hidrolik hargana ge lebaran mah 100.000 wayahna we tambahan eta we unggul saeutik. Masalahnya iya mah aing nyaho paket spesial babaturan mah nya aing dipaksa ieu datang ka dieu eta teu datang pan aing sarua ge butuh tapi ya kamari ku majik aing pake healing goblok bugo ge
Masya Allah teh mau uring heureunya banyol da urang mah biasa banyol nak mau uring mah tara kudu omongan geus pasti tadi ge datang-datang dibere rokok 3 bungkus anjay. Kamari mah ini di Jawa salah saselop lain 3 bungkus ieu. Berarti mau uring eleh orang Jawa gitu. Masya Allah tuh jamaah sadayana yo budak geus teu aya akhlakan adaban kanu jadi indung bapana baik sekolah sepatu dialungkeun tas dialungkeun baju kokotoran hujanan ditanya malah ngaledek kanu jadi indung bapak cek indungna jang di mana mana baik sekolah kurang bajuna kotor malah ngalagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta baju sia kunaon basa baju sia kunaon aku tenggelam dalam lautan cai lencang pada laut ini mah jauh setiap balik sekolah biasanya ke jam 2 jam 3 paling sore ia balik peting di mana heula sia belagung aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aing mah serius nanya belagung ka sia kunaon sia ngaledek ka kolot kumaha lamun aing pae aku tanpamu bubuk raginang. Masya geus eueuh adaban eta teh aduun anak urang geus kanyahoan di dunia yang syarat ke di akhiratna bakal nyelakakeun naudzu. Yang kedua anak kata ulama bisa menjadi zinatun. Apa zinatun itu? Perhiasan. Make zai artinya teh perhiasan. Naon sababna perhiasan? Sabab ya budak teh memang ngabungahkeun tapi teu salamanya membahagiakan orang tuanya. Ini anak hanya di dunia saja sementara Kang. Ya saukur sementara ngabungah kenang anaknya perhiasan. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak, ibu-ibu bapak-bapak mau ditanya. Naon sababna bapak-bapak mah ditanya ngajawabna saperuna sih. Pak, saya tahu gitu tah. Beda. Kenapa? Karena memang karakter. Kumaha turunan naon ge Kang? Kalem, tak bener kalem. Karena laki-laki itu turunan Nabi Adam. Tina ngaran geus beda Adam mah, rapet sungutna Adam. Sok Mang Ian, zom sungut aing zom. Adam jadi rapat Adam mah beda jeung aing mah turunan Hawa. Oh saya mah beda sok mah uning mere snack tinggal itu beueuh bapak-bapak mama ni awet tinggal itu na piring ge aya keneh jeung piring-piring sok raja ku panitia ibu-ibu mau dibere snack karak 2 menit leungit jeung karus-karus ting ka mana eta sungutna Hawa wajar calang apa mun bapak-bapak mah tara kalem api-api padahal mah culak celek cau diasupkeun kana kantong. Teu percaya cek sok kodok kantongna aya cau. Geus eueuh kulitan. Cauna ge cau raja eta. Raja bulu. Masya Allah tuh zinatun itu perhiasan. Saya mau nanya ke bapak-bapak kenapa? Karena kita bagi laki-laki perhiasan berukur yang namanya emas itu haram jang laki-laki mah karena engke jang perhiasan di surga. Tapi wanita eta dulu jamaah sadayana teu diharamkeun bagus untuk berhias kenang-kenang kitu licik lain licik. Kenapa? Karena ilmu kedokteran juga mengajarkan di emas itu ada zat kimia yang sangat membahayakan terhadap tubuh. Maka lamun dipakai ku laki-laki bakal jadi penyakit kanker kantongna kering beak duit pakai mulian emas wae meureunana tak gitu. Naon sababna? Sabab lalaki mah tidak pernah membuang kotoran. Wanita memakai emas teu naon aman najan eta zat kimia nu ngarusak awakna bakal dipicen eta penyakit lewat darah haidna. Eta adilna Gusti Allah teh. Entah ulah sok protes dulu jamaah karena aturan ti Gusti Allah mah pasti nguntungkeun jang urang. Betul? Ibu-ibu sok make perhiasan apa tara? Ini karunya amat cebut tara ini. Sok make perhiasan tara. Anu osok-osok nu taratar. Tapi minimal atunya ke nikah teu dibere perhiasan atunya. Tah eta perhiasan eta ngaranna sifatnya membahagiakan sementara. Ngaranna ge perhiasan keur dipake mah atuh. Deuh, komo kamarek lebaran ngadadak papalasar. Marwali perak lain masih aing nyaho. Salah bata tangga aing emas tadi jual ditukur kana perak yang penting mah runcub leungeun. Jamin ang aing mah izinnya. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, ketatanggan abi beunghar utuna emas kabeh. Sama-sama. Masya Allah, nya wah nu make ngagayat maka kongkorong, lempang nage tongrong kuwe. Punten bade ngalewat punten. Bata tangan abi beunghar make genge. Nyong mangga samantau ka ditu mantau ka ditu. Ciri bahagia bangga memakai perhias.
perhiasan sanu teu bahagia bohong lamun wanita teresep kana emas bohong. Kenapa sababna? Geus jelas di nas Al-Qur'an. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i hiji wal banin dua wal qanatir muqantarati minat dhahabi wal fiddah. Di antara nu pikaresep ku manusa teh kalau dibere diteuneun ka manusa. Hiji lalaki bakal resep minan nisa'i ka awewe. Mantap punten, lamun aya di dia lalaki teresep ka awewe lain jelema sih kitu. Awas hati-hati lamun aya lalaki teresep ka awewe lain jelema. Sabab geus jelas manusia itu kalau wanita diberi resep rasa ka lalaki, lalaki ka awewe. Da baheula lagi Nabi Adam hayang ka Hawa atuh. Lain Adam ka Udin lain. Aya Mang Udin aya. Ngampura Mang Udin. Adam teh hayang na Hawa lain Udin. Tuh jamaah sadayananya katingali tuh jamaah sadina ngaran tadi lanya Adam rapat Hawa calangap dina ngaran geus beda dulur jamaah sadayana katingali cirina dina ngomong bapak-bapak itu sedikit berbicara banyak berpikir. Kalau wanita banyak berbicara saeutik mikir. Eta awewe eta waka protes urang buktikeun survei membuktikan. Wanita satu hari bisa mengumpulkan 20.000 kata. Namun lalaki ngan 7.000. Mantak lamun lalaki loba ngomong sebut sih masuk tekos awewe tuh nya. Bener tuh. Lalaki mah mun ngubah motor teh Pak Haji kan kieu we ngubah motor, lalaki cicing sumutna we usik kieu. Kieu we bersih motorna. Coba awe mun barang gawe tara ieu sumutna cicing. Komo kamari lebaran. Bari nyaku teh nyiung ka salaki jam 7, jam 8, jam 8 kareta maju tepuguh pipikiran rek lebaran tegablek bae. Saya tahu eta. Bari nyapu teu betah anu lewat ditanya, "Eh ti mana?" Tas kondangan lain. Ti Mang Uding, heeh. Para sangadana jeung helmnya. Naon helm saya teh endog di belah dua belegu. Oh aing endog di belah dua sia mah ngeunah keneh komo aing mah kondangan kamari ka teh Sumiati sore-sore ya Allah geus beakeun nyokot nu badak sugan teh daging horeng laja goblokna teh. Eta aya awe teh cak cawos we sumutna teu tahan aing mah. Tuh tingali jamaah sadayananya ari lalaki mah dulu jamaah sadayana teu diharamkeun make emas. Aya mah henteu. Tingali nu make emas pasti bahagia. Sok tingali. Bohong teu bahagia mah. Tapi eta kabagjaan make emas hanya sementara di saat emas itu ada. Betul. Sok ece make kongkorong ayeuna atuh teh nya. Masya Allah. Tiung ge dialungkeun ka tukang dibeungkeut. Da hayang ka tempo nu ngagayot. Masya Allahnya ku bunga-bungana. Tapi dulur jamaah sadayana di mana eta salakina aya pangabutuh rumah tanggana aya kalangeluaran anu luar biasa. Biasana eta lamun dek dijual nu dijual emasna apa beheungna? Beheungna inung siapa ya tuh beheung namanya? Lamun aya pangabutuh kongkorong nu dipake nu dicopotkeun apa beheungna apa emasna? Beheung, sia marek tega ka inung sia meureun nanya. Pasti perhiasan anak nu dicopotkeun mah dijual perhiasan anak tapi aya nu gelo mah kajian aing mah teh gablek beheung oge nu penting gablek emas dipasang di mana tuh eta mah tuh Masya Allah jamaah sadayana anak nu kieu teh di dunya na ngabagjakeun ka kolotna sakolana luhur ka kenteng boga gelar ge nya SPDI pan aing mah teu boga gelar aing mah jurusan kastrologi baheulana jadi gelar ge perbudugan aing hajeun nya nu bodoh oge nu penting enak jadi kieu nya gelarna teh SPDI sarjana pendidikan Islam sakola luhur gelarna SE sarjana ekonomi aya nu gelar SPBU tukang ngajagan bensin ya kan gelarna luhur sakola tinggi jadi dokter jadi profesor jadi tentara ngangkatan laut ngangkatan udara kadang-kadang ngangkatan pakaian. Masya Allah ya gelarna luhurna sangat luar biasa dulur ngan ya budak tara ibadah ka Gusti maka ieu saukur ngabungahkeun di dunia saja saha nu teu ato anak ngaboga pangkat martabat yang luhur saha nu teu bunga anakna bunceuleut loba duit luhur kota gede dunya saha nu teu beungah dubungah kolotna ningali anakna hirupna bagja tapi kabagjaan saukur di dunia itu bersifat sementara urang bakal pinanggi jeung poe air raga ditinggalkeun nyawa maut pingaranana urang hirup di alam dunia taralila di dunia mah cek mang santri dunia kalimah fil madi tina dana yadu dunuan daniun kalimah sintabdil adna nuduhkeun kana muanas dunia itu temporer di dunia tidak akan pernah ada yang lama pasti orang bakal pinanggi jeung poe akhir raga ditinggalkeun nyawa maut pingaranana moal lila di dunia mah ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun
Eta keterangan lain saukur jam umur doang kasep. Kang urang anjeun dipake kana naon ayeuna buktikeun kang urang dipake ibadah. Sabab urang mau datang 2 kali. Kagelisan urang bakal benang ku waktu, maka boga anak minta gelis alus, minta kasep alus, tapi ulah eta tujuan utama. Kenapa? Karena kecantikan dan kegantengan itu hanya barang dunia. Di dunia mah sementara. Sob mang santri ane neangan calon istri panggulis-gulisna di dunia. Jaga bita. Jeleres we raja teh. Panggulis-gulisna awewe tetep we mang santri ditika ku mang santri 10 tahun 20 tahun umur mulai bakal kena terlekang oleh waktu, bakal mulai datang keriput. Najan di modalan ge moal bisa katolak ai waktu mah. Betul. Najan baheulana ge ini dia teh pan bintangna jaga bita tuh. Buah heula mah. Ayeuna mah pan ripu. Lempang geus nyaluar we bau taneuh goblok cai teh bonan ieu. Tuh nya ka mun soal pengajian kayaknya pengajian ibu-ibu sekalian koplak-kopek sugan teh suarana horeng kulit nak bawa angin. Tah naon mada abdi ge bakal kitu mun panjang umur mama hebat ayeuna geus kolot ngalaman ngora uing ngora keneh can ngalaman kolot. Kumaha lamun akang nu maot pan bingung aya kitu mah nya. Oh licik lain mahanan aja. Masya kagelisan kakasepan bersifat sementara. Geus mang santri mending nyangan nu jore we salilana moal berubah jore wae ka maot kitu. Tenu gelis masuk loba dipoles banyak tertipu, hati-hati dengan foto profil. Apalagi wanita yang dengan memakai HP-nya Oppo. Waduh ripuh eta. Loba ting difilter. Masya Allahnya akhirnya loba we laguna biwir berem-berem banget bodas suku hideung bujur buduk. Eta loba eta awen kitu ayeuna. Ayeuna foto bunga talus barang kagarong ngebul awakna najis aing gilahi. Na'udzubillah zinatun perhiasan. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi qurrata a'yun sebagaimana kita berdoa bersama-sama. Baca bareng. Rabbana hablana min azwa wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil imama. Hayang boga anak nu qurrata a'yun hayang. Qurrata ayun teh anakmu jadi puputon kembang kadaton panyelekan barang peuting nu teh weleh nyantel dina hate ngai tina ati ngagantung dina jajantung sumarambah dina bayah. Ieu budak di duniana ngabungahkeun indung bapa di akhiratna nyalametkeun indung bapana hayang boga anak kitu hayang. Urang minta ka Allah kalawan wasilah sholawat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngalabokan mih atah atuh diga. Mau ding karunya ibadah kasusi kana mih atah itu yang karunya bisi bekah beuteung na ini. Masya Allah ya, saya mah seneng kalau ada acara diiringi ku hadroh santri supaya bunga terjenuh ngadengkeun ceramah we selang ku sholawat. Paling santri mah kreatif aya hadroh. Namun di Bandung rada rame terbangan ayeuna. Terbangan teh antara hadroh jeung tepak jaipongan. Jadi semi jaipong. Geunaan teh terbangan. Jadi budak teh geus nepak hibur terbangan tah. Namun dia mah hadrohan, tapi eta ge aya tah kenang leutik namanya aya hadrohan, aya di qosidahan eta mah biasana ibu-ibu, budak mah geus rada bosen kana qosidahan nya. Kan udah rame budak santri awe biasana tah cerawis. Tong protes, kan budak ngora nyebut lagi ece berarti ngora keneh. Mun marawis ini nu nepakna berarti nya. Marawis maca mah acih modeunannya. Aing mah ngora keneh cerawis. Tepakana masing-masing pan ngabela, aya ngabela nu hajat qosidah eta dung ulah pundung teka bagian berkat ulah pundung teh eta qosidahan eta ngabelaan Mang Uding eta nya matak atoheun ulah pundung seepeun palasmanan ulah pundung gitu tah. Aing ngagebeg teu kabangan berkat komo aing nu terakhir meureunnan beak berkat dibela ku marawis eueuh opak gemblong mah aya eueuh opak gemblong mah aya emping cuhucur opak gemblong emping cuhucur teu naon teh opak emang uding bolu kana mobilkeun cau kana mobilkeun berkat kana mobilkeun alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka pasti harapan Mang Uding jeung Teh Sumiati, harapan jamaah nu hadir, harapan simkuring, harapan orang sadayana pasti turunan orang jaga jadi turunan-turunan nu qurrata ayun di dunia ieu anak ngabungahkeun di akhirat nyalamatkeun indung jeung bapana amin ya rabbal
Timbul pertanyaan dulu jamaah sadayana aang, kumaha sangkan emak, kumaha sangkan bapak boga anak nu kurota ayun kitu. Punten, anak yang kurota ayun tidak akan lahir secara cuma-cuma dan tiba-tiba. Kerlahirna geus kudu mulai di konsep sebelum mereka lahir. Maka cara dua untuk menjadikan anak kita kurota ayun, dua cara. Nu kahiji, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, berikan pendidikan terhadap anak sebelum mereka lahir ke alam dunia. Jadi lamun hayang boga anak nu soleh jeung solehah, tah keur mudana ketika sudah menikah, disitulah awal mulai ngonsep orang rumah tangga neangan calon anu pibahagiaeun dunia jeung akhir. Nang santri neangan calon jalmi anu sok ibadah nu takwa ka Gusti Allah, walaupun memang diperbolehkan milih mar'ah, milih wanita itu diantawisna ku opat perkara. Hiji, lima liha karena kekayaannya, silahkan mang santri neangan calon awe nu beunghar oge, ngan ingat beunghar mah perkara dunia tadi teh, di dunia mah tara lila. Yang anu kadua, lijamaliha karena kecantikannya, ingat cantik oge barang dunia, maka mua bakal lila. Nu katilu jamaah sadayana linasabiha karena turunannya, silakan cari turunan orang-orang yang baik. Nu kaopat lidiniha karena agamana, iya nu paling utama harus kita pilih. Jang naon, jang konsep supaya boga anak nu qurrata ayun. Mun hayang boga anak nu qurrata ayun, mulai tah ketika mang santri nyebutkeun qabiltu nikaha bi mahril madkur nakdan, disitulah mulai konsep kurang. Malam pertama ulah guru musuh, ulah sok tergesa-gesa, ulah padu tinggang wae. Malam pertama, maka saya sok ditanya ku ibu kiai, kunaonnya anak aing masalah gaul, baheulana sia salah ngageol can gitu. Atuh heula sok padu ngageol wae sing rapi. Majikana wudu, salakina wudu, dua nana sholat sunnah heula 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, beres sholat sunnah karak ka dua nana, istighfar heula anan, beres istighfar tong lobating 100 kali, ditambahan fatihah 100 kali, tos itu karak sok langsung maca kulhu 3 kali, palak bina sakali langsung we didinya mah maca hadiah heula ka indung bapa urang. Tangges maca hadiah ka indung bapa, ka guru-guru orang, tawasulan kabeh para aulia, para ulama, sata orang hayang ko Sayyidina Ali, tawasulan Sayyidina Ali na heula, sifatna lain kodenan sifat Sayyidina Ali hayang di anak orang, tawasulan ku urang. Beres geus kitu parak langsung we maca heula tabarok sabalik, yasin sabalik, waknya sabalik, datang waktu subuh mantog jaga masjid. Terjadi urusan malam pertama teh. Minimal kos kitu wudu we heulaanan atuh kang rek batal ieu, lain rek batalna kitu. Memehna urang mimitian ku hade. Sok ibu pernah memeh sare jeung salaki wudu heula. Sama pelembab malam. Blush on. Waduh, Wardah. Wardah tarigu. Masyaallah nya. Mata dibontengan di tomatan supaya seger. Awas, imah kadang-kadang sing rapih ece jamasanya kamu, apalagi ibu-ibu supaya termasuk menjadi wanita terbaik apa? Ada cirina. Allati idza nadurta ilaiha, cek Rasul khairun nisa. Sebaik-baiknya wanita allati idza nadurta ilaiha syaratka, ditatek wajah itu pibungaheun. Kasalaki teh ulah piseweuteun wae. Dulu ku salaki. Salaki baik teh masjid, assalamualaikum. Salam. Pondok amat neng. Sarangeuk. Sangga kunaon salaki cingati pamajakan lamun teu gablek duit leuleus pan malam Jumat prek kunaon kapiran maksakeun kitu gablek ngomong ngeunah mun kitu. Dengarkan sayang, biarkan malam ini aku melihat tembok salakina ditongengan leuh lamun nongengan humpan kenapa tah huai wae sok salakina Gusti naon petasan parung atuh sia teh hidut-hidut daripada obat nyamuk teu kabeuli. Nah uzu perbaiki heula tarbiyah qabla wiladah. Sebelum jadi qabla wiladah mah sancan lahir keur mimiti konsep sanggeus nikah, disitulah mulai konsep supaya anak orang bagja kumaha sing rapi dina berhubungan suami istrina. Ulah padu hayang ku nafsu wae kadiminal goit, kendalikan heula hawa nafsuna, utamikeun heula kahadean jeung calon jabang bayi urang sadayana. So urang boga pianakeun hayang soleh kumaha carana. Malah saya macam anak kituan Syekh Habib Muhammad dari kota Yaman. Beliau punya anak 13 jadi ulama KB. Ternyata capek mau jadi bapak anak kang. Ulah yang ngeunah wae, haheho haheho. Cicing mah budak soalna haheho haheho pokona mah. Heueuh nyonya guri-guri nyoy teh. Kudu daek capek, miluan pamajikan capek ku ngandung, salaki capek ku ngaurod. Ngawirid ngadua supaya boga anak turunan anu qurrata
qurrata ayun. Abi Muhammad makang pamajikan hamil teh sok bebeja. Abi aya naon geulis. Abi hamil deui. Alhamdulillah. Emang anu abi mah seukeut, lain seukeut alhamdulillah gitu lah. Hatur nuhun geulis tos di bejaan. Ternyata Habib Muhammad setiap punya anak luar biasa. Nalika keur ngandung pamajikan anak Kang, Habib Muhammad mah tidak pernah lepas aurat. Beres ngajar santri jam 11 langsung ka cai, Noel nu jadi pamajikan anak geulis ijinan akang. Naon abi arek nyekel bujel maneh sanggeus ngajar, boga wudu nyekel leungeun belah kencana kana bujel nu jadi pamajikan. Batal Kang wuduna teu batal. Sabab naon aya kaos nu jadi pamajikan. Batal sok teh pantai kulit laki nu gede duanana. Bari eueuh halang. Ari aya halang mah aman. Cekelan kieu ku Habib Muhammad. Naon auratna? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loba teu Kang saleutik saukur 4.000. Oh samanya can anu geus wow magic. Lamun can subuh eta ka Habib Muhammad nyekel leungeun dilepas teh henteu diteruskeun ku sholawat. Mana sholawat anu pendek? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Heug. Arek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Heug. Naon wae sholawatna? Yang penting nanda cinta ka Rasul. Barakali Kang tara loba 10.000. Lamun can subuh kene hara doa nu tadi Rabbana hablana min azwajina sabaraha kali Kang 313 mantak anak mah jadi ulama kabeh. Urang mau boboroh yang jadi ulama anak balik di kebon make pacul kene geus ditinggang pamajikanana. Atuh anak teh teuas kos ento. Atuh udah kos pacul atau ngomong itu bisa uci-uci kaca. Masya rapi heula balik di kota mun gaweuna saminggu sakali balik paduga burug wae. Bapana saminggu di kota teh berat amat horeng tasna can dicopotkeun. Sing rapi, apik. Saya alhamdulillah Kang Uding apalan tak campat ilahnya ya rombongan itu ke acara milad pesantren Simkuring. Eta alhamdulillah saya punya istri, punya anak sudah 3. Nu kahiji umur 8 tahun, nu kadua umur 5 tahun, nu katilu umur 2 tahun. Tah nanti keur hamil dia 4 bulan. Atau aing pagawean. Baik ceramah jadi aing mah baudang sare jadi aing kumaha we waktuna sempatna eta. Masya Allah, saya praktekan anak-anak saya gelis, naon abi teker maca manakib Habib Muhammad, cenamun boga anak hayang jadi ulama na Allah, kudu daek aurat enggak penting, pan abi ge osok, biasanya masak kedeung doang, ieu mah hayang nurutan Habib Muhammad kumaha aurat teh bari nyekel bujel maneh, nya abi mangga kitu mah neng tugasna naon, sare wae maneh mah, masya Allah Kang, enggak penting aing nyekelan pamajikan kieu we leungeun tah. Maca naon abi? Maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 kali. Wow, loba amat bi. Cicing sama HS ieu. Terus maca naon deui? Sholawat 10.000. Kuat bi kumangke. Terus maca naon deui? Muncan subuh Habib Muhammad memaca doa Rabbana hablana min azwajina. Sabaraha kali? 317. Mangga abi kitu ais pamajikan, istirahat we geus zamane geus capek ngandungkeun akan ngucape ngadoa. Cekel ku kuing teh leungeun kencak kana bujelna. Pareuman ku aing lampuna. Siap neng, mangga bi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakarak oge 14. Can 4.000 pamajikan geus ngagoak abi. Naon Aisyah teh? Eta mah lain bujel goblok. Naon dengan dia nyorodot. Kahandap tolong. Ya naon munu ukieu dengkul goblok eta mah dengkul. Saya teh ka mana we pikiranna. Dengkul aing mah, pan eta mah lampu merah dibuang, ayeuna harus mudik jadi dipengkolkeun ka kiri ka handap. Jadi kana dengkul. Tuh, tarbiyah berikan, maka di urang mah sok biasa. Di urang mah geus jadi kabiasaannya pangarsanya. Lamun anu ngandung teh sok ngundang mang santri, ngundang ce santriah, datang ka imahna, ti beurang ibu-ibu ti peutingna bapak-bapak ngayakeun pangajian 4 bulanan. Di dieu osok ngaji 4 bulan. Bener? 4 bulan ngaji saya balik-balik. Konsen dong pertanyaannya, guys. Ngaji 4 bulanan jeung ngaji 4 bulan eta bed 4 bulanan mah biasa nu ngandung 4 bulan peutingna tah pangajian 4 bulan nu ngaji 4 bulan ngaji dong 4 bulan teu balik-balik sing rajin ngajinya sing rajin ngaj da urang teh moal ka mana-mana atuh pan hirup ge diciptakeun tina taneuh balik ka imah bener baik jadi ka taneuh nyarungsep jadi jangkrik meureunanya. Tuh Masya Allah sok ngaoskeun naon surah Maryam surah Yusuf pek sae eta salah sawios daripada tarbiyah pelajaran naon harapan orang tua ingin anak menjadi anak yang qurrata ayun anak yang baik dunia dan tuh akhirat datang ka 6 bulan pan kitu aya hamil mah kaciri ieu mang santri ke mang sane moos nikahnya mun boga pamajikan namanya pas nikah mah beda manggilna ka anjeun teh aa biasana aa datang we kana hamil ganti
tina A teh jadi O. Ditanya kuingi pamajikan kerahami gitu gelis kunaon sararebel abi sabal kunaon 3 bulan teu meunang head hamil deui nya abi alhamdulillah dipercaya ku Allah ubaran gelis kunaon ye caut timang uding bau ye bolu ge bau ye aya duit teh mah henteu teh nya teh mang udingna kana duit mah teh bau nu gidah mah ge nya datang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan ngandung luar biasa perjuangan seorang ibu. Paingan cak oma laguna hai manusia. Bantuan atuh jeng 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 gitu. Ada awa gitarna ya. Hormati ibumu yang melahirkan. Tah gitu. Ya anggap aing bari gagaro atuh saeutik. Dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong tereng tong tereng tong ini asal latihan yang santri tereng tong doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Masya mantap indung kudu loba ngadoakeun an ulah sok ngutuk kanu jadi an loba kitu indung nutup ke anak loba mang santri eta masya Allah kadang-kadang anak terulin wae dicarekan ngutuk ku goreng udah keur main bola sok sia terus main bola potong suku sia aya nu kitu kolot aya loba eta nu kitu udah keur hujanan resep main bola terus ya hujanan terus aya eta terus kalimat kita eureun apa lanjut aneh aing mah kolot mah sok teu konsisten ya terus hujanan sok terus meh gering ca isukan. Tuh hati-hati ibu lamun keur kesel ka anak kutuk tapi kudu alus goblok sia boga anak teh bisa waktu we beunghar sia geus gedena kitu alusna mulai budak SMA mandi mah mama hok aja entong mandi burung sia isukan hati-hati ka anak teh indung mah sacedung mah tuh saucap nyata betul mata kitu bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada bukanlah gunung teng anjay aing saminggu ngapakeun lagu eta doang oge nya masya aing resep ka oma teh aya budak durhaka ka kolotna nyieun lagu etam tadi tanya jangan durhaka laguna eta tah keramat kepada pada indungna sebelum kejadian oma teh loba jelema kanu jauh dijugjug nu anggang diteang ka kolot dilewat makanya lagu eta keramat tiada keramat terbaik di dunia kecuali doa ibu eta hebatna mang oma eta panggil kapi amang mau oma kapi amang jadi amang sanini jadi mahena boganin aing ge boganini sarwa deh ini saya senang ka oma Irama teh segala sesuatu yang dia lihat bisa menjadi lagu oma mudik di jalan tol barang pas jalan tol rada tanjakan seutik mundur batur nyeun lagu rem tangan hah oh sugan itu rem tangannya masya eta hebatna oma tatanggana maot nyeun lagu oma gali lobang gali lobang eta tatanggana maot nyeun lagu eta mah eta hebatna emang ngaji Roma Irama teh tuh 8 bulan 8 bulan indung mengandung hese mang santri ngabayangkeun perjuangan indung mah bisa dibayar ku harta banda katingali bae pamajikan kula mun keur hamil gede we baik ceramah can sare geulis kunaon bi can sare teu pararuguh coba nyanggigir berat sabelah coba nangkarak nyeleungeuh sugan nangkuban ngagenjal goblok kunaon atuh kumasya hesna nya peureum oh sugan teh molotot peureum we masya Allah datang kalahiran eta seorang ibu kang euy tadi pan aya di dieu ya oge doakeun neng ka ayang salamet didoakeun bong geuning bibirna cicing wae maksudna ngadoa doa naon doa gampang ngajuru nyaon teu 12 tahun mas santren encan ieu kiai ngajarkeun doa gampang ngajuru
sugan aya budak urang ngaleseng di santrinya ngaleseng samenanya abdi hideng bin kereng di dia arek macakeun doa gampang ngajuru mau tadi demo MI nage isukan eta. Masya Allah bawa aku ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit gelis antosan sakedap kunaon bi urang neang mah parajira jangan jampenya nyabi di antosan kuning yang selamat ulah melek we cicing ah mantap keluar we tina rumah sakit ngaluarkeun mobil kehalangan motor satpam paling pake motor cokot ngadat heuy maling lain maling nginjem tapi beja siapa bisa ngajawab atau jelemana amun aya mah nginjem nyapanya oh ke motor abdi paling kerusum maling enak ya Pak lamun teu percaya uing lain maling cekel kunci mobil uing tah mobilna mobil wuling almas terbaru Pak mahal hargana ge aing mayarna teh isukan jadwal mayarna teh sugane meunang ti ayeuna kitu tah tah aya kunci mobil cekel ku bapak lamun sakirana uing teu balik deui mobil jang bapak motor jang uing oke Kiai mudah-mudahan Kiai teu balik deui ente goblok ini yang mah paraji make motor satpam datang ka imana pan mah paraji teh dua di wing mah hiji minantuna hiji ninina ta eta ninina eta nu jago ngadoana mah minantuna jago ngurusanana mantap duana dipake ngajampe ninina ku henteu angkeun assalamualaikum ma assalamualaikum keluar nini umur 86 tahun waalaikum salila betot tay kena motor bawa gua di jalan ngamuk ya nih aing can ge beres nembalan geus diculik yang diculik liating nembalanana bawa ke rumah sakit tapi di rumah sakit di mana sih nengna tuh mah lantai 12 atau lantai 12 ngorok sia keluar aing modar kunaon mah oh ngap gaul lah tuh mah naik lift naon lift teh pantong ngapung mah ayo aing aya ngasaan pantong ngapung hayu cakal leungeuna pencet wae tombol hijau tulisan open muka lift teh ngajol kabur ini hayu masuk ka dieu tuh ayang kunaon sieun tutung kajian sieun tutung eta aya tulisan open open teh mah buka bahasa Inggris lain open mah parati nyeun kue aing ge boga di imah nya serba salah teh lawan ini mah nya ini teh pan sok hayang meunang wae punya gede hadat saya pernah ceramah di IPB tah Bogor IPB Institut Pertanian Bogor ceramah tah isuk-isuk teh datang kos bieu sore teh datang 7:30 dia alhamdulillahnya da kababaturan mentak tara hitungan waktu biasanya mah sajam ceramah kayak mun leuwih teh lembur hitungan adanya nyahoan ieu mah uring oge gitu nya masya Allah heureuy eta mah uring tong dianggap heur nu ceramah di IPB nungguan dipanggil jam 10 meureunna nyarap heula we bari nyarap teh tukang uduk ini mak sehat alhamdulillah Kiai ai Kiai ka mana tah ceramah mah di gedung IPB hebat Kiai mah ge hebat pada tahun mah dagang uduk aya kana 38 tahun mah lila amat mah ulah sok ngahina Kiai Kiai mah dagang uduk boga anak 3 sukses kabeh hiji di AIN Bandung nu kadua IPB nu katilu di Universitas Bandung Jakarta UI Jakarta kuliah mah sarua we jeung aing dagang uduk sugan aing teh kuliah si goblok teh aing katipu ini jadi serba salah teh aja nenek mantak jangan tertipu dengan nenek-nenek aing pernah salah paham gitu tah ceramah ke daerah Jagabaya gitu jamanya pas aya kereta api pas mau jenang ngebut sieun mana aya kereta eta geus nutup pantonanya lawang teng ini nangtung wae sieun turun buru-buru hayu mah nyebrang ulah diseberangkeun cicing sia kata berak kereta cicing ulah diseberangkeun nepi ka jalan mak batur mah diseberangkeun teh nuhun nyeberangkeun mata sia bieu teh aing kakarak beres nyebrang usia dibalikeun deui tolol sugan aing teh rek nyebrang mah penting nyaho sorry bos sorry aing kabur buruh harita keneh jadi serba salah teh ini mantap uing teh mah da si neng teh lain lantai 12 mah lantai 12 mah lantai 2 mah aing naik taraje wae mun nyowi taraje masuk aing teh tangga hayu mah naik tangga 2 lantai haheho eta teh mah tah pamajikan geura jampe mak tulungan uing mak kodong memeh nulungan aing hayang nginum heula panya mah parajina teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kumaha marasana rasaan Nang mah biasana nginum naon susu biasana mah paeta aya kopi mah jang kibalap muda susu mah jang aing oke ada dingin ieu mah uring nyahoan bener eta mah sok mah geura jampe kumaha di jampe eta ini mah paraji ngajampe
Assalamualaikum waalaikumsalam. Caing teh ngahudeng mainan uluk saya nu ngajawab caing teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wana wa di wa mantak wa nige aing mah wau. Caing teh ieu mah para jieuheun ka jurig rupana ya caing. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wana wa di wa mantak wa nige aing mah wau. Masih bener wau kajurik cicing aja dong ulah protes wae goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Mama tadi anggeuskeun aing mah butuh nepi ka bukana doang sih goblok. Supaya pembukaan beureun anya eta pamajikan ngajerit Kang. Kumaha ieu Kang? Wah, bingung kumaha ieu mah bantuan ku sia kiai bantuan. Tarik napas neng. Hup. Geus kieu kumaha Kang? Tekan neng. Hup. Main nekan aing nu kaluar eta harita. Masya tah nu kadua jamaah sadayana tarbiyatu aulad ba'da wiladah. Setelah di dalam kandungan sebelum lahir kita didik dengan orang tua dekat dengan Allah, maka nu kadua datangkeun tarbiyatu aulad ba'da wiladah. Pas lahir jamaah sadayana walaupun ieu khilafiyah hanya nyebutkeun dhaif hanya nyebutkeun sahih bahwasana setelah lahir eta kudu diadan sunnah diadanan sabab cek riwayat tu jamaah sadayana nyatana Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nalika lahir ka alam dunya diadanan ku baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanan namun urang boga arok adanan punten buk nanti balik anjir ya mah turunan reggae rupanya buk nanggeus panjang karak lahir ge adanan buru-buru ku bapana nu katu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nu kencana komata Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah geus beres adanan komatan pas embun-embunana bacaan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil ka'bati qiblatan cium embun-embunana curug bapana sok dipake tahiyat pan hati-hati make curug tah curug bapana sok dipake nunjuk nalika tahiyat tempelkeun na bibir handap nu jadi anakna bacaan kurang warahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbis larisari wa yasiri alin nepi ka beres tidinya bukakeun leungeunna dampal sampe dampal leungeun bapana simpen dina dada jeung hate nu jadi anak dan jadi orok cekelkeun tah langsung bacaan kurang papahamna Sulaiman wa kulan ataina hukma wa ilma wa sakhona ma adauda jibayu sabin nepi ka beres osok anak urang dikitukeun budak lahir atau lahir oge nya anak ataha mani tatep teuing ati tatep ati laja ati tatep ati laja anak ataha anak tah budakna ngomong kamu nanya aku anak saha budakna kena virus TikTok eta gobloknya masya nanaonan anak di aku anak tadi ieu mah teu tatep teuing ti laja geus koneng jahe ku sia kadinyakeun mati tatep ti lajanya ti laja ti embet ti ucing ai dikabudak-budakeun mantak hese da atuh ku urang mah dijauhkeun jeung Allah tingali budak mewek kerja adanan kajen kene can ngadenge cenah Kang orok mah can ngadenge ai can bara can 40 poe mah ieu ngajan can ngadenge kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi jelema lahir ngeunaan kana fitrah gumantung indung bapana tidinya wauhkeun najan teu kadenge boga rasa ada fitratul milah ada fitratul nunanja ada fitratul hasanah ada fitratul tuharoh ada fitratul jamaah aya fitratul jamaliyah manusia lahir dititipan kalau genep fitrah fitratul milah fitrah agama punten najan ieu budak can ngarti tapi geus boga rasa fitrah agama teh kieu contona ulah sok ngahina ka jelema tukang maksiat pinarakeun memang eta cirina tapi ulah sok dihina buah-buah eta keur proses engke mah geus maot buah-buah husnul khotimah leuwih mulia tibatan urang betul dan sakumaha jelema pejahat sakumaha jelema tukang doraka punya yang namanya fitratul milah fitrah agama tingali jelema nu keur gapleh can pernah bahasana alus juga mah setan bangsat modar sia bagong nu modar mah tah waing bahasana goreng kabeh keur gapleh ternyata keur gapleh aya lini ender pesona rep Allahu akbar gitu padahal leungeunna keur gapleh tapi pada waktunya dia tertekan dan merasa ketakutan hatena keluar bijil fitrahna fitratul milah fitrah agama maka mainna bakal inget ka Allah wah iya ya gempa setan anjing naon ieu goblok
Pasat naon ieu? Ya Allah, malaikat langsung dioyak-oyak atuh bumi. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. Tapi tetap ingat ka Allah. Betul? Itulah fitratul milah. Ayah manusia itu fitratul najah, fitratul jamaah, fitratul jamaah, fitratul toharoh, fitratul jamaliyah. Ayah fitratul jamaah. Fitrah ngerasa ingin dibersamai, ingin disatukan, ingin dibaturan. Bohong manusia itu betah hidup sendiri. Laki ge bingung mun hidup sorangan. Santri bingung mun hidup sorangan. Lompat we ka WC penting nyokot wudu, salat sunnah. Hayang punya pasangan. Betul. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Setiap perkara itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Masa engkau hidup sendiri mulu, guys? Naudzu. Tuh jamaah, maka anak eta najan can ngadenge, cek ilmu kedokteran can ngadengin, tapi boga rasa, mulai waukeun ka Allah, ajak ngobrol tingalinya budaknya, ulah haung hakeng lain, ajakeun Allah, budak teh cecolang apa? Sok oroknya umur 40 pegang. Bisanya sok deui Allah hayang ngomong teh ka anak Nabi. Inungna bari ngain anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Wow, ka Fatimah? Cenah gitu. Wow, benerannya. Hayang ulin ka Mekah hayu. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Sok ibu kitu ka anak. Boros ya tah. Dak mewek diajakan TikTok saya. Olen gitu kieu bener mah. Itulah kolot gelo. Budak diajakeun kana TikTok tapi kabeak tang kacau gara-gara budak salam dari Binjai. Tang gara-gara TikTok kan betul. Naudzubillah. Maka eta tarbiyah pada wiladah mulai rame di antara sama Mang Uding, akrimu auladakum wa asinu adabum, baguskeun anakna, muliakeun akhlak, muliakeun anak anjeun bil asma kungaran anu bagus, wa asinu adabahum jeung aluskeun akhlakna. Siapa tempat anak belajar pertama? Punten lain kang ajengan Kang Kiai Arif sanes nu Kiai sanes, tapi tempat anak belajar pertama al madrasatullah, indung heula teh Sumiati kudu jadi wanita salehah, maka anak bakal lahir menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Mana contohnya tuh? Punten ai bapana mah tepati berpengaruh Kang, tepati asal indungna nu bener mah. Cenah harus mah bener duana sae, tapi orang contoh punten. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi jeung rasul, boga pamajikan acak-acakan, pamajikan akhlakna goreng, maka boga anak teu soleh kabeh. Di antarana anak anu hancur nu teu iman ka Allah, anak Nabi Nuh saha Mang Santri nyatana kan bener orang dia mah. Jadi tawadu teh nya oge cicing wae. Kan kumaha weh Kanan teu jamaah sadayananya. Aya deui jamaah sadayana Nabi Musa alaihissalam, nabi yang gagah perkasa sangat luar biasa. Padahal ti keur orok ieu Nabi Musa alaihissalam hirup di negara anu luar biasa ancurna, dina raja anu kacida sombongna yang bernama Firaun. Tapi Nabi Musa dididik lain ku Firaun, diasuhna ku Siti Asyah radhiyallahu anha. Maka Nabi Musa tumbuh menjadi anak yang soleh. Maka teh Sumiati saya doakan menjadi wanita yang solihah. Amin. Ibu-ibu yang hadir biar pada soleh. Amin. Ya Robbal. Ketingali ciri wanita terbaik mata dinya ditatap wajahna teh dibungaheun jang salaki. Bunya, namun ibu hayang sebut solehah kudu piatoheun ka salaki teh. Balik di mana-mana teh sambut di lawang pantau. Osok kiai namun salaki tos gajihan. Bagian mah kalau bawa duit pipina ge diwedakan make wardah. Panona ge disen biwirna dilipenan, kelegna ge disemprotan, ngomong dage meni cacadelan, cadel ogo. Kalau baduit mawak disemprot supaya salaki bungah betah. Suamiku pulang bawa uang, saya tengah sok resep lato-lato.
Kudu loba mang santri eta mah sabab dikumbang apa di petara. Uyuhan we atuh. Salakina datang ge ogoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa. Aya naon geulis anak ae ti. Naon anak ae. Naon Aisyah, ka mana wae belegum. Salakina enten kok li endud. Aong masa rokok meuli udud. Naon entan tentit. Hah? Entan tentit. No, Aisyah tak titit gitu aing mah. Pujal atuh saeutik digaro. Salakina gawe di Jakarta balik saminggu sakali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Uwi, mohon geulis. Akang, ada apa sayang? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono ida endu euli empap. Naon hono ida endu euli. Non Aisyah, sono kacidari dulu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cat nerok engka. Naon? Kancing kecopot androk ke muka. Nah udah terus ya terus. Ida kita nu kadua, Ida amarta atau aska, wanita terbaik itu wanita soleh itu di mana diperintah oleh suami nurut karena parentan salaki. Satungtung parentan salaki akur jeung parentahan Gusti. Lamun teu akur mah ulah diturutkeun bisi zaman edan ayeuna hirup susah ayeuna kufur ka Allah. Salaki teh eling geulis, naon Kang? Aing gawe geus ripuh. Dagang bangkrut, aing gawe di pabrik dipecat. Aing kade ka itu geus puyeng, ayeuna mah sia menjadi pamajikan ku aing, bantuan aing dagang. Dagang naon Kang? Atuh sia jadi jablay online eta. Open BO sia kadinya tah. Nu kitu parentah salaki tapi ngalawan larangan Gusti. Maka tong diturutan. Tapi selagi perintah suami itu baik bahkan tidak melawan larangan Allah, wayahna ece turut karena kahayang salaki. Eta ibadah insya. Nukatilu ida kita anhalapadul kapi malikawan nafsia. Isi yang soleh itu yang terbaik itu di mana suaminya sedang tidak ada, mereka tetap diam di rumah. Nah, menjaga kehormatan, menjaga harta titipannya menjadi suami. Eta salah sawios cara ngadidik anak. Hiji tarbiyatu aulad qabla wiladah, sama lahir dididik. Nu kadua tarbiyatu aulad ba'da wiladah, saenggeus lahir oge dididik. Tah pendidikan saenggeus lahir sabada ku indungna, tamyiz mulai hideung. Karak mauding tages sedeng Kang Irjang Irgi tadi saya sudah lihat gerak titipkeun ka madrasah, titipkeun ka pangajian, sinah milu ngaji jeung para kiai. Insya Allah pasantren keun heug sakola sing luhur tapi jangan lupakan ilmu akhirat. Naon sababna? Sabab orang hayang boga anak lain saukur perhiasan, anak kita harus menjadi qurrata ayun. Di dunia mereka membungahkan indung bapana, di akhirat bakal nyelametkeun indung bapana. Amin ya robbal. Dan terindah memiliki anak soleh manguding kata Rasul idza matabnu adam in qata malila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau bih awalidin yad'ulahu awalidin solihin yad'ulahu. Tilu nu moal bakal pegate shadaqah jariyah, ilmu dimanfaatkeun, anak soleh. Saya doakan jang irgi sing jadi anak soleh, amin ya robbal alamin. Bobona sapanon cara nasapakan bomot weni mentaraju gapura ning rahayu cantikan kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kawengku waktu kauger kuatan. Jangan beranjak dulu di tempat duduk sebelum ditutup dengan doa nama ayah ieu para kasepuhan para kiai di dieu sim kuring ge neda doa mauding ieu mah sim kuring saukur itu hitung idhorus surur neundeun kadeudeuh nunda kanyaah ka mauding jeung teh Sumiati. Mudah-mudahan dongkapna sim kuring berbarengan dengan turunan rahmat Allah pikeun orang jaga bita sadayana, amin ya robbal. Laras nanti Allah lepat kabodohan sim kuring wa kun akhiri mubtadi musamihan wa kulin isai pasadi nasihan wa asai pasadabit sa'amuli wa in badihatan pala tubatiri. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.